Ay, menginum China doang. Tak kopi na jeung dia. Ongko dia mesen kopi. Toko yang disasaan kopi na. Ay, menginum China doang. Bukan apa sama dia, boleh? Ate laing. Gedeng tangon nelan nafsu amat sih sia. Dia kunaon? Ongko gelut. Ate lawak aing. Suka aing aratur be aku rorong ieu. Hayo siap deh aing ayeuna mah. Ayo, emang aing sieun. Dia teu nyaho aing gablek pusaka sakti. Yo, ngajero karancang aing. Modal si aing nama aing. Sini gelut apa nih gesehan sia. Nah, maksud dia aing gesehan. Uding sia mah. Dasar emang Jawara kurang setrum sia mah. Da laku dia eta, pusaka naon eta modal pas gitu. Guys, tuh kudu make bener pusaka aing. Ayo. Lain dia doang nu gablok pusaka mah, ngaluarkeun geus setengah kebek. Aing ge gablok, warisan teh bae. Keum sakti berubah sia jadi pekarang anu bisa nyiksrik awak si Uding kurang setrum. Ari dia eta pusaka naon? Bae dia jeung aing. Waduh. Isinkeun aing sia. Sekarang. Hayo. Bukan apa sama dia, boleh? Wadaw. Pengkawara dia Juli. Si rambutan aing dicentang. Panggut gaya aturana dia. Naon kitu aturana Kak? Peraturana ulang aja barang milik negara dia. Eta mah peraturan korupsi, koplok. Lain peraturan gelut ya. Maju deh. Dia cicing. Kumaha cek aing. Pokoknya dia ulah coba-coba ngarebut calon permaisuri aing. Neng Ida. Ulah disebutkan aing si Juli si otak kancil. Aing teh bisa ngerebut si kembang kadu mah. Si kembang desa. Eta Neng Ida. Ari dia. Jedog dia. Saya mau dia kopi aing ha. Ada ngelbuk naon dah Juli. Ada sih ngelbuk naon sa Juli. Pakai toket ah. Muni pangkil ya puak dia. Atau biasa Kak, kalau mau onggal poe ge ngelebok na fried chicken. Beh,
Kebelet di mana dia eta meuli prencikan? Dia nyawa teh eta artina prencikan. Hah? Atuh puguh bae kula nyaho, Kak. Naon coba artina? Kulup endog. Dasar PA. Nu ngaranna prencikan eta goreng hayam, lain kulup endog. Tah, iya anu ngaku-ngakuna jawara tapi otakna can nasional. Wawasanna masih terbatas ka uding mah. Ai ka uding ngarti teu kena bahasa Inggris. Wih, ngarendahkeun aing doang na dia Juli. Jore-jore kieu ge aing baheula pernah ngajar. Ngajar bahasa Inggris tah. Ngajar prosodan aing di gunung. Betul bahasa Inggris, makanya aing beguk bahasa Inggris. Tah, lamun ka uding ngarti kena bahasa Inggris, coba hartikeun naon eta artina friend. Encer eta mah. Friend eta artina teman, mun kawan. Mun babaturan. Tah, lamun chicken naon artina? Atau ari chicken mah bahasa Indonesiana eta hayam. Chicken bahasa Inggrisna. Ayeuna lamun friend chicken naon eta hartina ka uding? Enteng. Friend eta teman, chicken eta hayam. Berarti eta friend chicken teman hayam. Berarti ai kitu mah bener, Kak. Kula sok ngakanan kulup endog. Berarti eta sarua. Kula ngakan friend chicken. Endog kan temannya hayam, alias babaturannya hayam. Pusing-pusing dia ngomong jeung aing. Gandeng dia lah, ngebacot bae. Kedeng. Kunaon aing jadi cacan ieu. Pan urang keur garelut ieu. Wenang kowe. Ada jeung. Cangkeng aing nya. Hari dia nanaonan nyekek beung aing. Oh, maaf, Beng, maaf. Sugan aing sia si Uding. Aing pigelut jeung si Uding. Maaf, meh-mehan aing podar ku dia. Tuh, penangis minta maaf meureun ka dia. Wadaw, naon ieu, Beng? Senak ya. Hari dia. Bangka warah doangan. Tadi dia kermolor nyekek aing. Ayeuna cek kopi aing diluraskeun ku dia. Duh, dia mah, Beng. Ngadat bae dia mah. Coba tuh kalau berbicara dengan kepala tiis. Kula perngadatan anu ditonjolkeun. Deuk mah aing ngadata coba. Tadi dia keur molor, aing men cekek bae. Ayeuna cek kopi aing men ladiskeun bae ku dia. Sabar atuh, sabar dia mah. Sabar 70. Beng, aing ayeuna dek nanya ka dia. Dia hayang minum kopi kan? Jeh, pugu bae atuh aing minum kopi. Da aing meuli nage kopi. Deuleu atuh ku dia. Dia kan mesen kopi, eta aya kan kopina. Aing minum caina doang. Tah kopina jeung dia. Ongko dia mesen kopi, eta kok yang disasaan kopina. Aing minum caina doang. Emang dia mah bangga wara jasa Juli. Hari itu menangkan usaha Juli. Atuh no aing menang ngalah di kebon. Yang naon dia ngalahin angka. Mana buruk deh genjur. Lah, jeung bajing ieu buruk gak moalna naon. Hari dia Juli karunya eta bajing dibere nangka buruk. Mantak mulus beteng batur. Dah, idea abeng dijeleg aing orok nepi ka ayeuna kolot can pernah aing ngadenge si babatok bajing datang ke puskesmas dek berobat nyeri beuteung gara-gara eta ngakan nangka buruk. Ayeuna mah aing pamitan geus ka Imah Haji Pepen. Lek naon dia akan Haji Pepen? Aing poho kamari dangder ti dia encan dibikeun ka Neng Ica. Aing dibikeun ayeuna.
Pancak dia kamari anu hayangan eta dangder neng Ida. Kunaon ayeuna bikin ka neng Ica. Maksud aing neng Ida, Beng, neng Ida. Santai aja kali bos. Hampir Beng kayaknya hon.